Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana dulur selembur baraya sanagara mugia sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Patepang di sareng abdi tukang wadul, tukang dongeng, tukang ngacapluk. Ayo urang dangkeun ieu carita deui, nyaeta carita Kisah Lut bagian ke-12. Kurang disambung carita nu kamari bagian ke-11 nyaeta Kisah Lut ayeuna mah keur nyemah atawa namu karompokna Ki Barja. Anu harita disuguhan ku Ki Barja sareng keluargana nyaeta rasa mulang tarimana Ki Barja ka Kisah Lut anu tos nulungan Ki Barja sewaktos bade dipacok orae kobra. Santosna Kisah Lut ngawedang sareng Ki Barja. Akhirna Kisah Lut diajak ku kurlingan tempat-tempat anu bogana Ki Barja. Sing horeng eta Ki Barja teh lain jelma ukuran biasa. Lamun nempo dina kayaan harta banda atanapi pakaiana anu lumayan lega keur zaman harita. Ki Barja taneuhna teh lumayan lega pisan. Ieu jang ya tempat kulamah siga leuweung hariem keneh loba tatangkalan gelde. Tangkal kaung, tangkal awi tuh gaya tuh. Ki Barja bari nunjuk ke setiap tatangkalan anu disebutkan. Ye atuh resep kieu Ki. Resep abdi mah tempat kieu mah tariis pisan. Ari itu saung tempat naon Ki? Cek Kisah Lut bari nunjuk ka salah sahiji saung anu aya di pojok eta lahan teh. Itu eta mah saung keur paragi kula niis jang. Lamun keur ieu keur guntreng jeung si emak tah. Ulah sok sare di dia tah sorangan. Ya kitu bae jang lah. Jeung niis resep sok jang bisi eta bade istirahat mah di dinya di saung hayu urang ka saung ka ditu lah. Cek Ki Barja nuju ka saung anu kan katemponna mah mani tariis pisan. Pas anjog saung Ki Barja tekar-tekar mirunan seuneu ngebulan supaya haraneut meureun. Tiisnya jang. Ya kieu tiis di dieu mah di saung. Aya bantal sagala tuh. Mohon Ki. Iya non di dieu mah. Resep pokona sia jang mun arek ka dieu mah ka dieu bae. Di dieu mah tempat non loba hayang non bae aya kalapa aya tuh. Kalanya jang eka mah lah ya urang nita si Neng supaya nganteuran wedang ka dieu. Antos Ki teu kudu ngajamu terus abdi tos wareg ieu. Cek Kisah Lut nembalan Ki Barja bari ngusep lain ngusap bari ngusap beuteuh. Nu bener jang
siapa atuh iki bae tah mawa eta tah naon dah sepan suuk bae nya nu kitu bae nyong dahareun dia supaya teu ngalamun teuing jang kiselut teu nembal ngan ukur sarengeh bari gogodeg kek kiselut teh salik dina eta talupuh sasaungan beri nyarande beri urat reret ke sisi sareng kagigir bari ngabayang-bayangkeun eta naon teh nyai ningrum teh kapikiran kunaon ujug aya hate anu ting sareblak nempo manehna tapi pas ditinggalkeun ku kibarja aya meureun 5 menitan mah nah eta ujug-ujug awak Kislut asa aya nu langkep atuh bulu pondokna maruriding cararangkat awakna ngagibrig asa dikekepan jalma anu kude pisan bekilila napasna beuki ngap-ngapan Kislut rewas waduh ieu aya naon ieu awak asa aya nu kencat ya laju si Selud istighfar beri babacaan jajampean astagfirullah astagfirullahaladzim a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya Allah iya naonnya awak asa aya nu nangkep ieu cek Kislut najroh hatena bari terus babacaan muntang tulung kanu maha tapi naha angger bae eta rarasaan teh awak teh asa digencet bener-bener digencet bisa dia pakeuh pisan malah ayeuna mah karasa ti corona ge asa aya nu nyekek Kislut akhirna rubuh tina talupuh murag kana taneuh murag tina talupuh sasaungan kuprak terus kokosehan bae siga jelema anu keur sakaratul maut leungeunna nyekelan beheung matana molotot hampir-hampiran matana teh bodas kabeh nampuna ge kaluhur waduh ieu mah bahaya ya tapi merencan nasibna Kislut kudu maot harita Kislut keur kekosehan teh ujug-ujug aya cahaya anu ngolebat nembrag kana awak Kislut pelesat pledak aya suara anu ngapledak kadangu ku Kislut waduh aun eta beri kokosean teh saantos eta kadangu ngapledak kitu teh Kislut langsung cengkat udang deui bari urat reret astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim aya naon ieu ya Allah tadi aya cahaya naonnya ngabledag keur urat reret kitu teh aya suara anu ngaharewos ti tukang pas ceuli pisan istighfar jang istighfar soleh istighfar sia eling ulah bengong sia bari karasa aya anu nepak punduk dak Kislut ngalieu ka tukang tapi geuning teu aya sasaha bener-bener teu aya sasaha pisan
tapi kadang deui hawar-hawar suara eta aya deui. Leh hati-hatinya ulah malaweung geura eling kanu maha kawasa. Eta nasaku aya tasbih keur zikir jeung kertas amalan salamar nutos aya hitunganana geura amalkeun. Mudah-mudahan jadi wasilah keselamatan tina gangguan macem-macem. Ulah ngaliek ka kaula, ulah neangan ka kaula, geura eta cekel tasbih, geura zikir emut ka Nu Maha Agung. Gitu ujang. Eling. Les suara eta. Ngiles da ini. Keur bengong kitu teh trojol aya kibarja nyamperkeun bari mawa bedog. Ieu mah bedog kayak naon ieu? Jak. Ulah bengong bae sia. Bisi ieu kayak kasarat di dieu. Kasarat ki. Cek selut bari nginget-nginget kejadian anu cikeneh tumiba ka dirina. Wah kasarat naonnya. Kiselut teu wani bebeja masalah kejadian anu cikeneh kaalaman nyaeta rasa-rasa aya nu nyekek tapi teuing saha teu katepo wujudna. Teu wani nyarita ka si Barja. Ki eta mau bedog keur naon ki cek selut teh bari curiga gitu. Eta jang keur ngalak-alapah hejo tuh di pojok tuh di ujung. Waduh mantap ya. Keur ieu naon hanang ge ki aya nginum dawogan san aya jang kalapa hejo. Oh kalapa hejo kalapa ngora. Melain jeung inuman jang. Ieu mah keur syarat jang. Keur nyuguh. Nyuguh naon ki? Geus di dieu bae jang. Ya tungguan ya. Cek Barja bari teu ngajawab pertanyaan Ki Selut. Semua anu ngarahasiakeun pisan eta masalah kalapa hejo. Ki Selut tungtungna kulantaran naon ngaranna teh inget tadi kejadian akhirna diukna teu wanieun deui dina jero saung. Tapi manehna ngareret ke pinggir saung aya batu anu ngampar pinggir saung pisan. Akhirna Ki Selut calik dina eta batu anu ngampar anu lumayan 4 urang mah cekap eta kude pisan lebar pisan. Pas keur nampokeun Ki Barja ngalakalapa dina eta batu ujug-ujug trojol deui aya Nyai Ningrum nu datang bari katemponna mah mawa ieu naon wadah anu eusina teh kulub suuk. Waduh lumayan ieu. Punten Kang. Ki Selut ngareret ka kenca si horeng aya Nyai Ningrum. Neng muhun ya tu cek Ki Selut bari arapap eueup ngan ngucap sakitu. Ieu Kang kulub suukna masih panas keneh anyar ngarihkeun ieu teh. Kitu cek Nyai Ningrum bari tungkul semu nu isin teh.
Tapi akhir namanya ningrum naros deui ka Kiselut. Ari abah kemana nya? Hah? Tadi mah ka dieu mau pedong. Cek Nyai Ningrum beri panona lurat reret siga non neangan bapana nyata Ki Barja. Pas lurat reret terakhir Nyai Ningrum teh nempok kaki Selut. Pas Ki Selut keur nempok pisan Nyai Ningrum. Atuh jelegur eta jantung Ki Selut ngajelegur henteu dagdig dug deui kawas kamar ieu mah ngajelegur. Nuklir Rusia ieu ngajelegur. Ditetep ku Nyai Ningrum. Waduh ya Selut sigana mah keur jatuh cinta. Sigana mah ieu nu namina kapetik ati kapentang asmara katresna. Itu neng bapak keur itu keur naik kalapa tuh duka keur naon eta kalapa nyebatna mah keur nyuguh dah nyuguh abdi apa nyuguh saha duka abdi ge. Cek Ki Selut bari nunjuk Ki Barja nu keur aya dina tangkal kalapa ku kulawingan. Waduh ieu jalma sakti. Oh ampun si abah mah teu aya kacape pisan, cek Nyai Ningrum. Bari eta ku harianeun pisan. Aduh harianeun pisan asa nyiksa ka jantung lagi Selut. Nyai Ningrum naha ujug-ujug calik dina batu anu ngampar anu harita keur dicalikan ku Ki Selut. Aduh astagfirullahaladzim. Aduh budak teh kalah di dia deui. Cek Ki Selut deui ngaraweco dina hatena awakna begitu baru rasa. Kunaon Kang semunu bingung kitu? Pangkeun nami abdi Ningrum sebat bae nami ari ka abdi teh Kang Ningrum nya. Ulah isi-isi lah. Abdi ari isi teh sok bingung. Cek Nyai Ningrum bari ngajak sasalaman ka Ki Selut. Atuh Ki Selut teh beuki ngeundeung pisan. Bubuhan can pernah kenal awewe si Selut. Abdi Selut. Ih, nama teh Selut ini nyorek kan Abdi Selut teh. Mohon ari nami asal mas Solehudin ngan diselut-selut gitu ku rencangan. Nya akhirnya Ki Selut bae lah tos gitu. Atuh masih alusan soleh atuh Mang Selut. Teu naon lah. Nu penting mah urangna pas keur ngobrol kitu duanana keur ngarobrol ayeuna mah siga semu anu rada akrab teh. Trojol Ki Barja datang bari bawa kalapa hejo aya meureun 3 mah. Aduh tah. Sia Nyai ulah diuk dia tah ulah diuk dina batu eta. Aduh bahaya. Punten Jang ulah di dinya Jang. Punten. Aduh bahaya. Aduh. Cek Ki Barja bari rada molotot ka si Nyai Ningrum. Sigana teu ridoeun eta batu dicalikan ku duanana. Duka kunaon ieu?
Waktosna para warga sadayana. Waduh, ieu aya naon ieu di saung Ki Barja. Moal aya jurig mah gitu. Ieu aya ku aneh deui ya si Barja, Ki Barja. Siga bener-bener ngadama-dama kaeta batu. Cadas anu ngampar teh. Siga nama tempat ting tempat ngaranna teh pan tadi tos kadangu Ki Barja teh bade eta ngalakalapa teh keur nyuguh buat teh keur nyuguh jurig. Wallahu alam misawab urang ke bakal kacaritakeun di episode 13. Mugia abdi aya dina panjang umur sehat wal afiat bade nganuikeun rahasia eta batu jeung saung jeung kajadian nu aya tadi dina dongeng nyata Ki Selud kacekek nu eueuh ku non ku kajadian nu eueuh wujud. Kitu bae kasadayana hapunten anu kasuhun hampura anu kapenta kasadaya para wargi sadayana dipungkas ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.